Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mangja Official. Mangja ngaturkeun nuhun terutami ka subri kaum dangu di mana we linggihna. Nu sami-sami ngabandungan dongeng sakuliah dunya tu para mitra pamiaya saluran nama tiasa monitor Mangja Official. Mangga para mitra ayeuna dongeng kasarung kasayang mau di karaos nicak bagian ke-10 para wargi 10 episode nya tapi masih kena bagian unggaran lah gitu 10 episode makanya akeun para wargi mugi-mugi tiasa nyugemakeun ai kecap panganter dina basa Sunda aya apa mi bade cali katana gek diuk cenah para mitra gek diuk teh bade cali cenah para wargi sadaya gek diuk gitunya atuh upami ieu tina calik terus pada nangtung kuniang hudang itu para mitra kalayan sumangat ujung nangtung ai pada nangtung ujung nangtung namun upami nuju cenah ieu gogoleran ayeuna cenah para mitra kuniang hudang gitu nya para mitra nuju gogoleran kuniang hudang janten ieu para mitra aya gek diuk para mitra jung nangtung gitu nya kuniang gudang ada kitunya bahasa Sunda baru kecap pangandirna matak pikar sepeun pemiurang kartos maka para mitra dongeng kasarung kasayang maung karangan Kideksa dina bagian ke-10 urang lajengkeun wilujeng dadang. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Dongeng mun saukur hiburan etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangga urang lajengkeun deui karya Kileksa judulna Kasarung Kasayang Maung. Mangga urang lajengkeun. Barang bapa lebe ngadongengkeun nyinekelkeun ka Mang Ucin. Kulantaran memang cenah kungsi ngantirkeun samak teh ka masjid ieu teh usulna Mang Ucin. Mang Ucin harita nyarita deui, "Har, kumari palebe. Apan minakeun samakna oge kuduaan. Nyabongan duaan we meureun da kuring ge sarua bancun urut tarang urut dengar panto." Dasar memang rejeki urang. Cek Mang Ucin nyaritana teh ditungtungan ku seuri da geus teu katahan ti tadi keneh. Nu hadir dirinya sawareh anu ting saringeun teu ngarti tapi sawareh deui mah ngamairan milu seuri anu nyeungsirikeun ka Mang Ucin tapi nyeungsirikeun lalampahan sorangan lantaran peuting tadi sarua nengaran panto imah Bah Aok anu basa keur kemit kaburu pangheulana ngadenge obrolan Mang Ucin jeung Mang Lebe pok ngilu nyarita bangun nu panasaran. Mang Ucin, Mang Lebe ulah duaan we ngarobrol teh apana ieu teh loba batur cik hayang nyaho dongeng nu peuting kajadian teh. Sabab abah mah teu kaharti naon hubunganna golodog ririwa samak jeung tarang bancunur teh. Euy sok dongengkeun hitung-hitung kuliah pabebeurang we. Da kuliah subuh mah geus kaliwat apan. Supaya abah bisa ngilu seuri. Apan seuri teh mahal cenah leuwih. Lantaran jadi era para mitra sadaya. Tungtung nama maksud nama era mun seuri sorangan lamun teu nyaho kumaha kajadianna nama Bah Aok bari ngusapan jangotna mari Mang Ucin jeung Mang Lebe silih reret ngadenge caritan Bah Aok pok Mang Lebe nemalan pangheulana tapi lain ka Bah Aok nyaritana teh kalah ka Mang Ucin. Mang Ucin sok dongengkeun kadinya ngararame ku Mang Ucin mah sabab kuring mah asa heurin kuleta rek nyarita teh jeung rada era deui cek Mang Lebe bari ngareretan ka Mang Ucin. Salah atuh Mang Lebe. Sabab antara dinu loba jelema mah Mang Lebe bagianana. Komo ieu mah sangkut pautna jeung mayit, jeung juri, tiriwa, masjid, samak jeung golodog. Eta mah bagian Mang Lebe atuh. Matak sok ku Mang Lebe dongengkeun kabeh. Ngaraya pulunganeunana keur balarea dina soanyang hareupan ririwa. Cek Mang Ucin setengah ngadoja ka Mang Lebe nu borangan teh. Ari Mang Lebe kala ngahuleng siga nu mikir, pok Bah Aok ngomong deui. Nya bener Jang Lebe. Kudu tukang pidato nyarita dinu loba jelema mah ngarah leuwih afdol. Sanes kitu para saderek. Cek Bah Aok bari euleug nyarita sangkan kadenge ku sararea.
Nya atuh bereng teh sararea ngajawab ampir bareng. Sanes cenah meuni reang saur manuk. Keur ditungtungan ku nu sareuri meuni ngaguruh. Atuh puguh we bah aok meuni asa beureum beungeut. Asa beungeut dikitukeun ku balarea teh. Tapi untung pok Mang Ucin buru-buru ngupahan kieu pokna. Ulawa ka alit mana wah. Kieu maksudna para saderek panginten. Leres maksudna mah tak kitu rupi namanya bah. Nanging ku jalan rusuh teuing janten we kacaletot omong. Rupina bae bakat ku palai buru-buru ngahaminan ka Abah. Sareng bakat ku palalayeun terang kana lalakon Mang Lebay sareng Golodog kitu rupina mah. Da upami ieu carios didongengkeun teh hebat pisan ieu judulna Mang Lebay sareng Golodog kitunya. Bari Mang Ucin teh para mitra sadaya. Panonna teh ngalirik ka Mang Lebay. Mang Lebay nu dilirikan panona ngan saukur ngahuleng para wargi sadaya. Da memang kalakuan karasa ku manehna sorangan. Tadi Mang Ucin unggal nyarita teu weleh nyebut Golodog. Malah mun teu era mah hayang ngabarakatak seuri nu ngeunah ngarah sugema ngadenge ceritaan Mang Ucin bah aok pok nyarita deui. Oh meureun Cin. Oh sok atuh Mang Lebay buru-buru dongengkeun. Karunya tuh para penonton meuni geus karaseleun pisan. Cek bah aok bari Noel ka Mang Lebay nu keur ngahulang. Pok Mang Lebay nyarita. Oh nyari kudu-kudu jeung perlu mah ku kuring dicaritakeun. Gurang dongengkeun. Ngan samemeh kuring tamat nyarita, omat ulah waka sareuri jeung ulah waka nyebut borangan ka kuring. Sabab lalakonna sawareh mah rada pikaheraneun. Sok bari caralik geura ngadarangkeunana ngarah merenah jeung tumanina. Jigere ieu dongengna ieu. Cek Mang Lebay mimiti muka carita. Sedeng nu haladir narurut guk gek dariuk sabiasa bisa. Aya nu dina batu, aya nu dina lisung, aya dina tanggul, punten tunggul, malah aya dina keuneng suku diukna. Ari Mang Lebay paralak nyaritakeun nu peuting tadi kajadian, tur tumiba ka manehna jeung ka Mang Ucin. Dina nyaritana estu dariana keur teu beda ti nu keur dakwah bae, atuh nu ngadarengikeun meuni cepi jempling bakat ku husu. Tapi barang ngadenge palabah keur silih suruduk mah keur sararea nyeungsirikeun. Meuni saheng kadengena. Kaayaan di imah sakri jadi sabalikna ti waktu peuting basa aya ririwa. Harita sararea saruka bunga nyeungsirikeun lalampahan Mang Ucin jeung Mang Lebay. Tamat nyaritakeun lalakon nu tadi, peuting teh Mang Lebay nyarita kieu. Tak kitu lalakonna teh para saderek sadaya. Jadi lamun hoyong-hoyong teuing mah para saderek teh ayeuna parantos sami-sami nyata ngabandungan lalakon kuring jeung Mang Ucin. Upama tadi disebutkeun ku Mang Ucin lalakon Mang Lebay jeung Golodog ayeuna mah sigana Mang Ucin jeung Mang Lebay kitu meureun. Ceuk Mang Lebay para mitra sadaya bari ngarilik ka Mang Ucin nu dilirik ngan saukur nyerenge. Terus saterusna Mang Lebay sanggeus ngalirik ka Mang Ucin neruskeun caritaanana. Da sakali deui piatur ti sim kuring teh lain borangan. Tapi teu kuat ku sieun, bilih teu percanten sareng bilih para wargi sadaya ngaraos panasaran mah. Mangawet tingali ku anjeun samakna di masjid. Sareng ngataringali Golodog rorompok sim kuring, ceuk Mang Lebay siga nu dinesnaker. Ngadenge kitu bah aok panujueun. Pok nyarita bari nyang hareup ka balarea siga nu rek pidato. Oh para saderek sadaya. Lalakon Mang Lebay teh parantos tamat. Mangga ieu mah urang sasarengan we ngalongok ka bumi Mang Lebay. Sareng cenah kaditu ka masjid urang sami-sami ningali samak nu tiasa hiber sapertos permadani kagungan Abu Nawas. Mangga urang sasarengan. Jadi muncul basa ayeuna mah urang teh bari napak tilas kitu tah. Kajadian-kajadian nu tumiba ka diri Mang Lebay kitu meureun nya. Cek bah aok bari leos init pangheulana murug ka masjid. Pring jalma-jalma kabeh naluturkeun ka bah aok. Bareng jeung kajadian kitu, arwahna Nyi Rustiah nu keur kumalayang harita geus nepi ka hiji astana. Lantaran Nyi Rustiah terus-terusan yang antara badagna kabeneran manehna ngambeuk seungitna kembang samoja. Terus disusul nepi ka tepi kana tangkalna. Barang breh ku Nyi Rustiah katempo aya tutunggul kayan taneuh beureum, masih keneh beureum. Di luhur lobah kekembangan nu ngahaja diawur-awurkeun ku kulawarga Nyi Rustiah. Sedeng teu jauh teh eta kuburan, aya pasaran nu dijieun tina awi. Siga nabaya urut ngagotong raga badag manehna.
nempok kejadian kitu pok Nyi Rustiah ngomong sorangan. Tah di dieu jigana raga padag aing teh. Tapi geuning wat geus di ruang. Kumaha ngagalina da aing mah teu mawa pacul. Aing mah aya we pikiraneun teh kapanggih ku kapanggihna keukeuh we hese. Tapi rek diakalan ku aing sabisa-bisa. Cek Nyi Rustiah bari kalayang ngadeuketan kana tutunggul. Geus kitu peledug Nyi Rustiah ngarobah jirimna ngajadi haseup. Tuluy eta haseup asup kana ruas awi nu ngajadi kubur di dinya. Ngan tungtungna ditololkeun saeutik. Teu lila eta haseup teh geus bijil deui, malah jiga leuwih loba tibatan tadi. Lila-lila haseup teh muter terus ngagulung ngajadi hiji. Gulungan beuki lila beuki leutik. Parang tek tungtungna celeg. Jadi hiji makhluk nu rupana jeung bentukna teu beda ti mayit nu geus meunang mungkus ku boe. Palebah sirah jeung sukuna dibeungkeun. Ngan beda ieu mah hirup leumpangna teh. Hapunten, ngan bedana ieu mah hirup leumpangna teu ngalengkah tapi ngageuleuyeung maju, pok eta mayit nyarita sorangan. Teu burung kapanggih geuning. Rek balik we ayeuna mah ka Cihanyuang. Tapi mah capek maju sorangan mah. Kabeneran aya keur tutumpakan. Rek tumpak pasaran we merada gancang. Jadi bisa tereh tepi, cek Nyi Rustiah bari geuleuyeung maju ngadeuketan pasaran. Barang geus tepi pok Nyi Rustiah nyarita deui. Eueuh tiungan pasaran oge geuning. Nya itu geuning tuluhureun kuburan rek dipasangan we heula. Ngarah ieuh teu panas teuing. Mangkaning poe sakieu panasna. Cek Nyi Rustiah bari geuleuyeung para mitra ngadeuketan kuburan. Gap tiung pasaran teh dicekel. Geuleuyeung nyampeurkeun deui kana pasaran, rap tiung pasaran dipasangkeun kana urutna. Geus beres masuk mayit Nyi Rustiah asup kana pasaran. Teu lila hiuk aya angin ngakelebug tarik naker. Cungungung suara anjing nu babaung meuni reang patemalan mata keung mata ketir padahal harita teh masih keneh beurang. Barang jeung ngagelebugna suara angin. Kalayang pasaran anu geus dikeusi teh ku mayit Nyi Rustiah ngajugjug ngajungjung lalaunan. Lila-lila beuki luhur ari geus luhur kalayang maju di awang-awang muru ka lembur Cihanyuang. Harita kaayaan caang ngebrak da puguh beurang malah panon poe ge. Meni moreret panasna meni ngajeletit karasana kana kulit. Tapi barang kalayang pasaran hiber ngadak-ngadak kreup. Langit angkeup cigarek hujan gede. Angin ngagelebug tarik naker. Tatangkalan ting pelenod pucukna ampir-ampiran adak kana taneuh. Kalakai rabeng kahik haliber ka bawa angin. Sora gagak jeung sirit uncuing reang di sarada. Siit uncuing pramitra. Silih tempas jeung anjing anu babaung. Jalma-jalma urang lemur Cihanyuang nu keur ngabring nuturkeun bah aok ting raring kabeh tarangah ka langit bari tetep leumpang tulamun loba nu titajong teu matak aneh malah teu kurang-kurang nu tigubrus kana gawir lantaran teu nempok tincakeun malah bah aok oge teu eleh ripuh labuhna lantaran leumpangna bari tangah cetruk ditajong kana batu koloyong bru nyum taneuh nu kabeneran aya ti kotok nu ledok lumayan lamedong bibirna jeung pipina. Barang bah aot cengkat deui kalayang di awang-awang aya pasaran hiber tapi lalaunan bangun usal senaker puguh we matak guyur salalemur keur remah sarerea ge keur tatangahan kari-kari aya nu kumalayang pikasieun sarerea ting jarerit patari-tari. Jurig goy. Horiwa, jurig. Cenah ceuk meuning reang pataremal. Anjing babaung kaayaan di lembur Cihanyuang robah deui. Lamun tadi isuk rame kuno sareuri saruka bunga. Ayeuna sabalikna rame kuno ting jererit mata ketir. Baratek lalumpatan teu puguh tujuan. Ti kaler ka kidul, ti kidul ka kaler, ti kulon ka wetan, ti wetan ka kulon, tungtungna pabuis pabaliut bir manuk kapinis nu keur rapeng di awang-awang. Di antara anu pabaliut teh para mitra, jalma-jalma nu keur sieun. Di bibir imah aya hiji lalaki nu keur ngajanteng nangtung bari nangkeup harigu. Panonna teup seukeut kana pasaran nu keur kakalayangan di awang-awang. Dina panonna tinggal rendang ku Cipanon lila-lila mah curucud. Cipanonna marurag. Meni murubut horeng eta teh tayalian ti Sakri salakina Nyi Rustiah. Sakri kacida pisan ngarasana langsana. Jeung kacida ngarasa tunggarana. Hate asa dikerihan ku hinis peurih ngajeletit taya papadana. Sajabati kitu ngarasa wiwirang di kolong catang, nya gede nya panjang.
Ari sabab bet ku teu sangka pamajikan teh jadi buah catur balarea. Sakri ngarasa peurih ku dua ku tilu. Kana langsaan urut ditinggal maot ku Nyi Rustia ge can lipur. Ayeuna ditambah ku kawiwirangan lantaran teh lapisan pamajikan teh teu sampurna. Nempok kajadian kitu teh pok Sakri ngagerentas jeroning hatena. Dedeh teuing Rustia. Teu sangka geuning anjeun teh kudu ngalaman kata langsara. Jadi buah catur balarea. Pada ngageuh-geuikeun, pada ngaheureuikeun, jeung pada ngomongkeun sore isu. Naon ngajadikeun anjeun nepi ka kieu teh Rustia? Cik akang berebong bolongan sangkan akang bisa nulungan. Lantaran geus yakin batur mah ngan saukur bisa ngaromongkeun. Sok turun di tempat nu pantes Rustia. Ulah kakalayangan di awang-awang nyieun kaributan balarea. Anjeun teh Rustia. Cik sing karunya ka akang, sing karunya ka sakabeh anak urang jeung sing karunya kana waruga katut jiwa anjeun. Sok turun Nyi Rustia. Cek Sakri sasamat jeroning hatena. Sigana bae para mitra. Sasamatna teh kadengieun ku Sukma Nyi Rustia anu keur kumalayang. Kabeneran jalma-jalma nu pabaliut geus mimiti kurang lantaran sarerea pada ngarasa sieun. Rabeng maruru ka imahna sewang-sewangan. Di pasaran nu keur kakalayangan terus nyirorot lelaunan. Ngadeuketan imah Sakri kalayan kabeneran pisan panto imah teh molongo. Dipeuting kene atuh sirorot sup pasaran nu isi mayit Nyi Rustia teh asup ka jero imah. Geus di jero imah tuluy eta pasaran turun lalaunan. Tungtungna jelek pasaran teh ngabagung di tengah imah nu ngaler ngidul. Sakri nu keur ngajanteng nangtung bari neuteup para mitra sadaya. Kana pasaran meni ngaranyug nyaksian kajadian kitu pok ngomong sorangan, "Ya Allah, ya Robi. Mun kieu kajadianana teh lapisan. Nu kumalayang teh Sukmana pun bojo. Duh Gusti nu Maha Agung. Mugi Gusti masihan pitulung sangkan Sukma pun bojo. Kitu deui kurungan pun bojo tiasa sampurna. Sukma pun bojo mugi katampi ku Gusti. Kurunganana tiasa katampi ku bumi. Pun bojo sing ditampi iman Islamna. Dihampura dosana. Sing ditebihkeun tina siksa kuburna. Kalayan kaing rahmat katut syafaati Gusti. Ya Allah, ya Robi, sembaheun abdi. Geura sumpingkeun hiji jalmi nu tiasa dianggo cukang lantaran kana sampurnana pun bojo. Abdi teu tiasa muntang tulung ka abdi ka Gusti. Cek Sakri para mitra. Manehna sasambat ka Gusti Allah sangkan dijait tina kawiwiranganana. Geus kitu mah koloyong Sakri leumpang lalaunan nyampeurkeun ka imahna. Ayeuna yakin di jero hatena. Yen bener memang Sukmana pamajikanana bogana Gusti nu Maha Kawasa. Sedengkeun raga badagna kulantaran asalna ge tina bumi. Nyaeta balik deui ka bumi, sangkan ditarima ku bumi ngajadi tani. Kalayan teu loba dipikir, blus Sakri asup ka imahna terus nyampeurkeun kana pasaran nu ngabagug di tengah imah. Barang geus deukeut breh ku manehna katempo jelas pisan. Di jero pasaran teh aya hiji layon keur ngajepat nyangilah ngaler. Atuh krok Sakri sasambat deui. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Robi, geuning pasaran teh aya eusian. Gusti nu Maha Agung kedah kumaha tu abdi teh. Cek Sakri bari segeruk ceurik. Bangun anu kanyanyerian. Sakri ceurikna bari nyuuh kana pasaran. Ngabangi kawas budak kaayaan sepi cempling rehe comrek jiga nupa. Jiga di pasarean. Padahal harita teh keur meujeuhna tengah poe ereng-erengan. Malah sanggeus pasaran nyaeta nu mawa layo Nyi Rustia turun panon poe teh nemongan deui. Berai cahayanya nyorot deui meuni moreret. Tapi urang lemur Cihanjuang tetep poe ngaringkeb maneh di imah sewang-sewangan. Hiji-hijina imah nu pantona molongo ngan imahna Sakri wungkul. Sedang Sakri ngadingdiut ceurik salila-lila. Barang geus rada leler, jung Sakri cengkat telaunan. Gap tutup pasaran dibuka. Geus kitu mah, gap deui Sakri kana layon nu ngajepat bakat ku panasaran. Brai boeh nu mungku sirah layon dibuka. Barang breh eusina teh lapisan layon Nyi Rustia nu masih keneh beleger. Cerit Sakri sasambat ka pamajikanana. Sorana melas-melis mata kuatir. Manehna geus teu loba deui nu dipikiran. Rustia, bojo akang. Geuning anjeun teh bener-bener kata langsara. Dedeh teuing Rustia. Teu sangka bakal kieu kajadianana. Tapi tong leutik hate Rustia.
Akang nu bakal bumela ka anjeun. Sanajan kudu paeh babarengan oge akang rek usaha satekah pola. Sangkan anjeun bisa sampurna ditampi ku Nu Maha Suci, kalayan katarima ku Nu Maha Kawasa. Akang rek neangan hiji ajengan, rek nyungsi hiji kiai. Mudah-mudahan anjeun tiasa masihan pitulung, anjeunna tiasa mitulung ka urang. Ari sabab ka nyeri anjeun ka nyeri akang, kasangsaraan anjeun kasangsaraan akang. Peh daguan heula Nyi Rustia, jeung wayahna ku akang rek ditinggalkeun heula. Cek Sakri ngomong kituna bari jung nangtung, tapi memeh ngaleos ningalkeun layon Nyi Rustia teh. Trojo aya datang hiji awewe horeng Bilani tatangga Sakri nupang deketna. Bilani ngarasa kaget para mitra sadaya lantaran ngadenge Sakri ngabangingi ceurik bangun ukacida nalangsana. Para mitra pamiarsa sadaya, barang harita joge Bilani pok nyarita, "Jang Sakri, ya Allah Gusti, layon saha eta teh Jang Sakri? Asa araneh bibi mah?" Cek Bilani bari gek diuk deukeut panto teu waniun ngadeukeutan pasaran. Dina hatena masih keneh napal kasieun nu moal tereh-tereh bisa lipur. Ari Sakri pok ngajawab, "Bibi, hatur nuhun enga-enga sumping. Abdi teh asa aya batur pikeun pakukumaha. Da puguh nu sanes mageuning kalah ka ngaringkeb maneh. Teu enu wantun mukakeun panto. Sakali dihatur nuhun Bibi. Da ayeuna punten abdi teh bade munut tulung ka Bibi. Nanging punten we abdi teh kumawantun da puguh teu aya deui nu sanes." "Ih, teu nanaon Jang Sakri. Da nu matak datang ka dieu ge Bibi teh hayang nulungan, sugana bisa nulungan. Hayang mantuan mun Bibi bisa mantuan mah. Jadi sakur nu bisa tur kadada kaduga ku si Bibi mah pasti dilaksanakeun ku si Bibi. Mangga rek miwarang naon Jang Sakri teh?" "Hatur nuhun pisan Bibi. Upami kitu mah sateu acana abdi miwarang ka Bibi, mangga geura tingali heula ieu layon. Naha akur sareng teu tinggalian abdi atanapi henteu." Cek Sakri bari mukakeun deui boe-boe nu mungkus layon Nyi Rustia. Bilani teu talangke kojengkang ngadeuketan layon nu keur diceklan ku Sakri. Barang red pok Bilani nyarita bari ngusap beung, "Tobat Gusti Nu Maha Agung, geuning eta layon Nyi Rustia. Moal salah tetempoan kitu urang teh Jang Sakri, asa teu kaharti ku si Bibi mah." Cek Bilani bari neuteup ka Sakri. Ari Sakri pok nyarita bari nutupan di layon Nyi Rustia, "Umawi Bibi, ditinggalian abdi ge kitu. Tah kumargi kitu abdi teh hayang ngayakinkeun ditinggalian abdi. Nanging tetela, ditinggalian abdi sareng Bilani taya bentenna. Tah kanggo ngayakinkeun anu langkung yakin, abdi bade munut tulung ka Bibi, kanggo ngawartosan ka palebe sareng para sesepuh di dieu. Di antawisna bae Mang Ucin sareng Bah Aok. Kitu maksud abdi teh Bilani." Cek Sakri nyaritakeun pamaksudan ka Bilani. Pok ku Bilani diwalon. "Oh kitu Jang Sakri, nyamang atuh ku Bibi bade dilaksanakeun. Pek atuh antosan heula Jang Sakri." Cek Bilani bari jung nangtung leos indit ninggalkeun Sakri. Sajungna Bilani pok Sakri ngomong sorangan bakat ku bunga, kasusahna ngurangan saeutik. "Nuhun Gusti, geuning aya keneh we nu haat nilusung kawa ka jisim abdi. Nuhun Gusti." Cek Sakri bari ngusap beungeut. Ari Bilani rek nepungan Mang Lebe meninga gedig leumpangna bangun dines naker. Datang-datang pok Bilani pupuntenan ka pribumi. "Punten kulan, Mang Lebe. Palebe aya di bumi." "Hoy saha di luar? Ririwa lain teh," cek Mang Lebe ti jero imah. "Ih sanes ririwa abdi mah Palebe. Pun lani abdi teh. Bade napangan ka Palebe. Nyata istrina Mang Itok." Cek Bilani nurutan ti kukur, nyebut ngaran sorangan ngadenge nu kitu mah kolotrak. Mang Lebe mukakeun panto. Barang lol kaluar pok Mang Lebe nanya, "Aya naon Bilani? Asa ruas teuing ieu teh?" "Nu mawi bade menut pitulung abdi teh Mang Lebe. Mugi Palebe kersa nulungan ka abdi." Cek Bilani bari neuteup ka Mang Lebe, "Ih nyatang tuh we daek mah. Naon atuh kasusah Bilani teh, cik caritakeun ka kuring." Jawab Mang Lebe, "Kieu geura Palebe, abdi teh dijurungkeun ku Jang Sakri. Saurna teh disuhunkeun ridho galihna mugi Palebe keur sarurumpaheun linggih ka bumi Jang Sakri. Jalan anjeunna teh nuju meunang ka sesah kitu tah. Kumargi kitu ayeuna keneh diantos ka supingan. Samali upami tiasa masakan tenan we sampeuran nu kaetang janten sesepuh di ieu lembur, di antawisna Bah Aok. Atuh kalangkungan bumina ku Palebe teh geuning abdi teh bade nepangan ka Mang Ucin kitu tah Palebe."
Cek Bilani bari niteup ka Mang Lebe nunggu jawaban. Pok Mang Lebe ngajawab. Oh kitunya. Oh atuh ari kudu kitu mah ayeuna. Kene baok mah urang sambeur ku kuring. Jeung welani mah susulan kali itu Mang Ucin. Malah sakalian jeung Mang Kadar atau Mang Muin. Cek Mang Lebe bari jerut turun ti imahna. Leos init muru imah Sakri bari sakalian nyampeurkeun Bah Aok. Ari Bilani leos deui ka imahna Mang Ucin. Gancangna carita para mitra. Di imah Sakri geus loba deui jelema samalah lain ngan saukur sesepuh wungkul. Tapi tatangga Sakri oge geus loba deui nu daratang ngan ayeuna mah kaayaan beda jeung tadi. Suka seuri henteu sing jararit henteu tapi ayem tentrem siga nu poean maot Nyi Rustia. Sararea milu bela sungkawa ngarilu sedih jeung ngalangsa malah teu kurang-kurang carinak dak mumara cimata. Lantaran ngilumang watirkeun ka Sakri jeung kulawargana. Tatanggana nu teu kabagian diuk di jero imah narangtung di pipir. Bari tinggereneng lalaunan ngobrolna teu waraniun tarik jeung eueun nu seuri seutik-eutik acan kabeh aralum. Sedeng di jero imah harita ge geus narayung bari baradami. Sararea geus nyaraksian ngayakinkeun rempok kana beungeut nyelayo Nyi Rustiah dina kaayaan kitu. Pok Mang Ucin mimiti deui ngabalakakeun muka carita. Ngan sakali ieu mah caritaana dariana keur. Para saderek, para bapak miwah kasadayana nu hadir di ieu tempat. Simkuring ngawakilan Jang Sakri nuju mendakat sesa. Kumargi kitu Jang Sakri teh masih keneh warga kampung Cihanyuang. Janten kasusahan hiji warga sami sareng kasusah urang sadaya. Ku jalaran kitu sumangga ayeuna urang sami-sami ngarengsekeun ieu pasualan. Urang garap ku sadayana, urang pada mikiran, urang pada narekahan, sareng urang pada narulungan. Tah minangka bubuka mah cekap sakitu bae. Kanggo salajengna sumangga nyangakeun ka Bapa Lebe. Cek Mang Ucin bari nunjukkeun inung leungeun ka Bapa Lebe. Kalayan teu loba nu dicatur Pok Mang Lebe ngilu nyarita. Langkung ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun ka Mang Ucin anu parantos masihan waktos ka simkuring. Kanggo cumarios ngiring nyarungsum kana ipasualan. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku Mang Ucin tadi, sumangga ipasualan urang sami-sami narekahan. Salah sawios kanggo mecahkeun ipasualan simkuring gaduh usul manawi ku sadayana kasuluyuan. Kumaha upami kuburan Nyi Rustia ti payun urang bongkar deui. Dupi maksud simkuring kanggo ngayakinkeun ka urang sadaya, nah naon saleresna nu dikubur ti payun. Teu upami parantos yakin mangga ieu layon urang pula saradeui sakumaha ilaharna di urang. Kalian urang laksanakeun langkung taliti supados tiasa sampurna. Kitu usul simkuring kumaha satuju sadayana atanapi henteu. Cek Mang Lebe bari neteup ka sararea. Para mitra kaum dangu, tadi ge disebatkeun sabada Mang Lebe nyarita teh teu aya nu ngajawab saurang-urang acan. Rupina bae para wargi sadaya sararea pada mikir kumaha pijawabeun pikeun Mang Lebe, tapi teu lila kulantaran nu pangkolotna Bah Aok teh boga usul terus harita ge nyaeta manehna ngilu ngajawab sagala rupa anu ditanyakeun ku Mang Lebe teh. Kumaha caritaan Bah Aok? Oh Mang Lebe, oge ka para saderek sadaya simkuring dina kasempatan ieu bade ngiring ngaluarkeun pamendak. Numutkeun pangemut simkuring sakumaha nu disaurkeun ku Mang Lebe teh leres. Saur kasauran mah satuju kitu da abah teh. Cek Bah Aok mimiti namahan sora ka Mang Lebe. Teu lila Mang Ucin nyarita. Nya kanggo simkuring ngiringan we kana pamendak Mang Lebe. Margi rupina bae kanggo ngayakinkeun urang hal ieu teh sae pisan. Taina kari kumaha pamendak para wargi sadaya. Cek Mang Ucin ngareret ka jalma rea para mitra sadaya. Atuh breng sararea ngilu ngajawab nyatakeun satuju. Ni reang da puguh anu loba nama Kokojo. Kumaha Kokojo? Cek pamimpin kitu nya kitu, cek pamimpin kieu nya kieu, dir ibarat buntut mah nuturkeun hulu, ngadenge kitu Pok Mang Ucin nyarita deui. Tah hatur nuhun atuh ari sararea satuju mah sareng saluyu. Berarti ieu pasualan teh tiasa dilaksanakeun. Mangatu palebe kumaha ieu teh? Salajengna ieu cek Mang Ucin malikeun pasualan ka Mang Lebe anu boga pokalna. Atuh Pok Mang Lebe ngajawab. Kieu Mang Ucin, ieu jalmi nu sakieu seueurna teh urang bagi, satengah ngantosan di dieu, satengah deui urang ka astana ngali kuburan Nyi Rustia. Ngan kade hilap kedah nyanak pacul sajabati kitu. Bah Aok, Mang Ucin sareng Mang Kadar sareng Mang Sakri kedah ngiring ka astana.
supados kasaksi naon anu bakal kajantenan engke di ditu. Tak kitu Mang Ucin. Mangadu atur jalmi mah ku Mang Ucin. Cik Mang Lebe ngatur ka Mang Ucin. Ari Mang Ucin teu nyarita deui terus paparentah ngabagi tugas. Sawareh ngemitan mayit di Imah Sakri ari sawareh deui ngirungna ka astana pikeun ngali kuburan. Barang geus talapti bringeh ka bagian ka astana mah arindit. Meningaleut ngabandaleut ngantai ngahiji, ngantai hiji-hiji lantaran jalan heurin. Ngan bahi keur saurang sabab teu make jalan gede da hayang buru-buru tepi kanu di jugjug. Rombongan dipingpin ku Mang Lebe ngaleut mapai galengan sawah. Parat sawah beras ka kebon awi, geus ngaliwatan kebon awi srog ka sisi astana. Terus rombongan maruru ka kuburan anu masih kene beureum. Eta kuburan tayalian iwati kuburan Nyi Rustia. Barang geus tepi reg sarere areureun pok Mang Lebe biantara heula minangka bubuka. Para saderek sadaya, isim kuring nyuhunkeun disaksian ku sadaya. Wir ieu pagawean teh bakal digarap ku urang teh saliwat mah jiga nu pamohalan. Tapi kulantaran kapaksa sareng nu jadi marga lantaran parantos kasaksian ku sadayana. Janten pagawean nu kasebut mustahil teh urang laksanakeun. Mangga urang pada nyaraksian naon engke nu bakal kajadian. Sok ngawitan ngagali. Cek Mang Lebe mere komando der ngagali kuburan di mimitian. Ngagalina pilih genti bagi lire sakedeung sewang ngarah walatra jeung teu cape teuing. Malah padung geus katempo saeutik demi saeutik. Beuki lia jelas tungtungna katempo kabeh padung. Malah geus loba nu molongo urut rinyu. Barang geus beres ngali, kuburan teh eueuh nu wanieun ngabongkar padung kalah tingkalacat narai ka luhur, pok Mang Ucin marentah. Sakaliannya buka padung atulon. Kalah ka tingkalacat naik atuh sok turun deui lon. Cek Mang Ucin marentah kajang Elon. Ari si Elon pok ngajawab ngareret ka Mang Ucin. Mung cieun Mang sok ku Mang Ucin bongkar ari wani mah. Uing masih dibetot teh ka jero heug itu bisa balik deui ka lembur ke. Pan cilaka pati gua ngaleungiteun meureun. Terus terang we mung uing mah. Pok Mang Ucin mung uing mah. Cek Elon bari gek biuk dina batu. Pok Mang Ucin ngomong deui bari mureleng rada keheuleuan. Sia mah diparentah teh kalah ngalawan. Kajeun kita hari mung mah bisi kuring ketembuhan ku majikan maneh. Ciksan wani ngabongkar padung, sok ngacung ke kukuring di buruhan, surutu sebatang. Cek Mang Ucin bari melong ka sarerea. Deui lacung anu ngacung tetela si Elon pok nyarita. Uing mang lah sok di ka dieu kan. Ka dieu kan surutuna mang. Duh, si Elon masuk pilon dalam pahan teh. Tetela maneh mah kakaraek digawe lamun di buruhan. Di mana jiwa kagotong royongan itu maneh mah? Di mana rasa kemanusiaan teh rajeun dae kudu diburuhan maneh mah. Cek Mang Ucin bari mencerong ka si Elon. Nyaon Mang Ucin uing mah tadi teh kacida pisan. Oga tulah lamun uing aya nu metot ka jero kuburan tulungannya. Cek si Elon bari jerut turun kana liang kuburan anu geus merewong. Siga sungut buta nu rek ngalegleg manusa. Sanggeus si Elon aya dihanap gap kana padung terus dijungkatkeun. Barang breh tetela pisan di jero kuburan dengan saukur tangkal cau. At gedebog cau boehna geus beak kurinyu nganti ngaurutna wungkul. Nempok itu gero si Elon ngagorowok tarik pisan. Mang Ucin, tangkal cau mayit teh. Yang kemana mayitna nya? Cik si Elon bari tangah kanu di luhur pok ku Mang Ucin di temalan. Naon Elon? Dedengnya teh tangkal cau. Sing bener sia nyarita teh kawas lain ka kolot teh lalampahan teh. Sok bongkar padungna kabeh. Cek Mang Ucin marentah deui ka si Elon sedang Mang Ucin ari dina hate mah mani geus teu sabar hayang buru-buru nyaho. Ya jantung ngadak-ngadak ratug tutunggulan malah sakur nu araya di dinya. Sarua panasaran. Ari si Elon deker deui ngabongkaran padung nepi ka geus kabeh. Barang geus dibongkar kabeh padungna, breh sarerea ge kenyaksian nu ngagoler dina kuburan teh ngan saukur tangkal cau sagede cangkeng. Sararea nu nyaksian kaayaan kitu colohok bengong mata simeuteun. Sajongjongan mah teh nu nyarita ngahuleng bae. Bari mencerong kanu ngagoler di jero kuburan. Sanggeus rada lila pok Mang Lebe nyarita. Para saderek sadaya, ayeuna mah ku sadayana parantos kasaksian. Kitu geuning kajantenanana palebah dieu teh lapisan. Urang sadayana parantos eleh mata ku siluman nu nyandak Nyi Rustia. Ku jalaran kitu mangga eta kuburan urang bereskeun sing rapi. Layon Nyi Rustia urang pula sarasa kumaha mistina. Sok rada ganjangan margi waktos parantos nyarewek yeuh bilih kabujeng sonten teuing. Cik Mang Lebe mere parentah ari nu digarawe teu kudu 2 kali marentah. Deker meresan liang kuburan pikeun ngurebkeun layon Nyi Rustia.
Barang geus beres bring sabagian jalma baralik deui ka lembur, sedeng sarawareh narungguan lilang kubur. Gancangna carita para mitra sadaya. Teu kedah disebatkeun hiji-hiji kumaha carana ngubur para wargi sadaya. Layon Nyi Rustia dipulasara sakumaha mistina. Sakabeh syarat-syarat dilaksanakeun deui terus dikurebkeun deui kalayan tarapti. Sanggeus kitu mah kaayaan di lemur Cihanjuang tenang sakumaha biasa. Ti beurang jalma-jalma jongjon usaha nyiar kipaya ngan henteu ari paudag-udag mah sedang ti peuting tali brasare genah tumanina taya bancang pakewu teu sieun ku Jurig jeung Kunti. Ayeuna urang tunda carita kaayaan di lemur Cihanjuang. Urang guar atawa urang pedar lalampahan Mang Itok nu rek ka Gunung Galitri. Mang Itok kebat perlampahan ka beulah wetan. Hiji-hijina bekal anu bisa diandalkeun pikeun pituduh jalan nyata cucuk lanak bodas. Unggal mangih parapatan atawa jalan ngolecer jalan-jalan nu teu meunang diliwatan ku Mang Itok sok dihalangan ku lanak. Atuh teu bingungeun. Mang Itok teh lantaran jalan nu kudu ditincak geus nyata. Lancar perjalanan Mang Itok para mitra sadaya. Sanggeus lumaku kira-kira saminggu lilana. Srog Mang Itok nepi ka hiji lemur nu aya di hiji mumungang nu nangang. Tetempoan bruh breh ka ditu ka dieu. Patempatanana negla cara-cara raang pika betaheun. Pancuran curcor caina ngagolontor herang pika bitaheun. Di hiji pengkolan gok Mang Itok mangih hiji warung di sisi jalan. Mang Itok kacida bunga heunana mangih warung teh. Kalayan teu leuwah pikir deui terus Mang Itok eureun heula di eta warung bari ngagerentas jeroning hatena. Ah, lakadalah. Kebeneran ya warung ya. Ngopi heula lapar. Gek ngecek Mang Itok bari gek diuk dina bangku. Geus kitu pok Mang Itok nyarita kana boga warung bari ngageberan dadana ku dudukuy. Punten bu warung ya. Bari ngiring reureuh ye rada lami ye margi ye ari sakedap mah kagok bu. Cek Mang Itok pok ku tukang warung dijawab rada kerung lantaran Mang Itok nyarita rada beda jeung batur. Mangga mamang. Bujeng-bujeng rada lami sanaos lami pisan ge teh sawios-wios dalalega ieu tempat mah. Lupi ngaleutna bade ngagawa naon mamang? Na bade cikopi teh nepi bandrek. Cek tukang warung bari neuteup ka Mang Itok kabeneran pisan. Di warung teh lowong taya nu jajan ka Wasasari, Mang Itok pok ngajawab. Ah, tong cikupa, tong cikopi, wah bunrak bandrek, citeh tubruk we kuring mah. Tami eta we nasi campur, nasi rames, rupi sapiring setengah sekalian ngarah teu kudu menta deui. Lantaran kacida laparna kuring teh warung lah. Cek Mang Itok bubuhan manehna mah jelema poksang nyarita asal disada teu make tata krama duduka prayoga. Sakitu memeh indit digamreng teh kudu jadi pamajikanana. Tetep da kalakuan para mitra. Ceuk paripaosna garat adat kakurung ku iga teh ya. Anger adat teh teu robah abong adat geus kakurung ku iga. Ari tukang warung pok nyarita deui bari seuri. Sanes nasi rames meureun mang, tapi nasi rames na kersak itu si mamang tuang nasi dirames. Cek tukang warung. Mung ari sangu meunang ngarames mah sing apik nu merna keur dahareun kuring sok buru-buru ibu warung Sabar ye. Cek Mang Itok bari bret kancing baju dibuka. Berai dadana ngaliglag teu kabunian bulu dadana kaciri meni jamrong. Tukang warung teu nyarita deui ceker harita nyadiakeun sangu nu dipesen ku Mang Itok teh para mitra. Geus beres mah song dibikeun ka Mang Itok anu harita bari nyarita. Mangga nyangakeun ye mamang. Tong waka sapiring setengah, sapiring we heula margi kaleresan pisan ieu teh nuju teu gaduh piring nu sabeula. Gaduh piring peupeus ge kamari teh kalah ka dipiceun ku barudak. Cek tukang warung bari ngadelek. Sigana wae hayang ngaheureuyan ka Mang Itok. Lantaran omongan Mang Itok jiga-jiga rada dicampur banyol, pok Mang Itok ngajawab deui. Si ibu mah lain piringna nu kudu hiji setengah, eusina atawa sanguna nu kudu hiji setengah. Kela ibu tong ngajak debat ka kuring rek dahar heula bisi kabuhulan ye. Daharna bari debat supir mah. Cek Mang Itok bari ngahabek. Habak dahar menisa samuilan. Lak neureuy siga nu nikmat naker. Tukang warung teh loba dicarita. Gaek tukang warung diuk dina bangku parantina panon neuteub seukeut ka Mang Itok nu keur dahar. Nempo kalakuan jeung caritaan Mang Itok nu poksang, tukang warung nyarita jero hatena. Urang mana jelema teh nya? Kakara tepung tapi caritaan siga nu geus wanoh lila. Moal kitu rada kurang sasenok mah. Siku aing rek diajak ngobrol engke tas dahar manehna. Ceuk gerentos tukang warung bari leos nyampeurkeun habu.
terus ngasurkeun seuneu teu lagek diuk dina urut tadi. Mang Itok sanggeus dahar napok nyarita ka tukang warung. Piring hiji ge wareg geuning bu warung santong ditambah sebelah deui habis teu kadahar. Dasar beuteung kuring mah geus ngarti nganyahokeun kana teu boga duit. Ye sian piring hiji ge seubeuheun geuning. Cek Mang Itok sok nuna piring dina meja, geus kitu kop kana seumat bungkus pindang terus dipake nyenghil. Tukang warung kaget pok nyarita. His mamang, ulah ku seumat atuh nyenghil mah. Buyar tu bungkus pindangna. Kuye geraya, cek tukang warung bari kojengkang nyokot suluh sateuk-teuk. Song dibikeun ka Mang Itok puguh we Mang Itok mending ngarenyag pok ngomong bari nyorongot. Allah, kira aku kuring kudu nyokel ceuhil ku suluh sagede bitis. Atuh singga bleginten-kinten atuh bu warung. Nyenghil ku suluh sagede kitu mah beak jeung huntu-huntuna. Ulah kitu bu kawukeun anggur suluh mah. Jeung teuing ngeun si ubu mah. Cek Mang Itok bari unur-unuran teu daekeun narima sih piwelas di tukang warung. Pok tukang warung ngomong deui. Heuh deh. Kuring mah lain ditanyenghil ku suluh sagede bitis. Tapi maksudna heug nyumitkeun saeutik kira-kira sagede tungtung nyere. Geus kitu kakara dipake nyenghil pan beres tah. Ulah make seumat bungkus pinang kitu maksud kuring teh mamang. Ai. Nya. Teteh lah bodoh kuring teh. Sok atuh kadeukeun bu warung ah. Cek Mang Itok gap nampanan suluh disodorkeun ku tukang warung. Terus nyebit saeutik kira-kira cukup keur nyokel ceuhil. Geus kitu mah song suluh dibikeun deui ka tukang warung. Deker Mang Itok nyenghil meni peureum beunta. Tukang warung gap kana piring urut dahar Mang Itok terus dibawa ka tukang rek di kumah. Geus beres solongkrong nyampeurkeun deui ka Mang Itok. Parentah tugas parantos datang deui nyamanga urang lajengkeun dongeng enteng para wargi. Tadi jadi disebatkeun tukang warung teh hayang mawa ngobrol ka Mang Itok. Mamang, si kuring rek tumanya kasih Mamang. Mamang teh sahaja nengan di mana lemur matuh banyar karang pamidangan. Bade angkat ka mana nu diseja atanapi mulih ti mana? Punten wae kuring teh kumawantun ka salira kasalira si Mamang. Cek tukang warung jadi kabawakeun teu cager ngomongna. Pok ku Mang Itok dijawab bari ngarekepkeun diukna. Wah, si ibu mah nyarita teh sok dikagok-kagok. Boro irung kuring geus rek krebeh pungah pedah disebut juragan. Ari pek teh nepi ka jurag. Ane eueuh kuring deh. Kulantaran kitu ayahna pertanyaan si ibu moal dijawab ku kuring dah. Ayeuna mah nya jawab heula pertanyaan kuring. Ari si ibu saja dengan cik pejan kuring bu. Susuganan mah aya guna keur kuring jaga. Cik Mang Itok kalah malik nanya dasar manehna mah pinter kodek. Pok ke tukang warung dijawab. Ih, ari si Mamang. Meni hararese rek ngajawab nu kitu-kitu wae. Tapi teu nanaon ieu nya. Kieu geura Mamang ngaran kuring nu katelah nyaeta Maonah. Maonah geus kaceluh ka awun-awun kawentar ka jana pria ngaran kuring. Kitu Mamang. Sok bagian si Mamang ayeuna ulah pinter kodek hirup teh mata kawalat. Oh, Maonah jenengan deui nya. Nuhun atuh Maonah hari parantos kersa masihan terang ka kuring. Dina bagian kuring disada nyata nyebutkeun ngaran sorangan nurutan embe. Sok banongan sing tenget. Sawu ngarong kuring mun disebut kabeh nyebutan ge moal mahi sajam. Ayeuna rek dibejakeun sawareh ka Maonah kieu geura ieu. Ngaran kuring teh eleh sohor ku ngaran Maonah. Ngaran kuring dimimitian ku Tan Itok Kusumah Direja Jaya di Kusumah Jajaka Tali Korang Permadani dina bujur monyet. Tah sakitu ngaran kuring anu parenting nama. Ngan bisi Maonah hoream ngapalkeun mah sebut we nyaeta Tan Itok kitu. Maonah sakitu ngaran kuring cek Mang Itok. Nyengir jiga nu nyeri beuteung cikikik Maonah seuri pok nyarita. Heuheuy deh. Mending ngemplat kitu ngaran teh. Na teu lieur ngapalkeunana, kuring mah rek milih Itok we lah nu babari disebutnya. Lantaran asa gampang lamun tungtung natok mah contona batok, beletok, litok, beletok, borontok, santok, getok, betekok. Tah, kulantaran kitu, Mang Itok ulah ayeuna. Sok ayeuna mah geura jawab pertanyaan kuring nu sajen. Ceuk Maonah bari mengkek piserieun pok Mang Itok nyarita. Ih, kuteung teuing ari Maonah mah. Piraku sakieu awak kuring lempay make disebut betekok sagala rupa. Tapi kajeun lah rek sabar we kuring mah. Sabab rumasa di pangumaraan. Ari maksud kuring datang ka dieu teh tajalian rek neangan hiji gunung nu ngaran Gunung Galitri.
Ari lemur kuring katalah di Cihanjuang. Pernah nanti dia ka Cida jauh na, malah kuring ge nepi ka beak waktu saminggu nepi ka dieu teh. Dah, kulantaran kitu kuring ka Cida nganuhunkeun ka maona. Nu parantos kersa mariksa ka sim kuring sakalian kuring teh bejaan ku maona di mana ari Gunung Galitri. Jauh keneh ti dia teu geus deukeut. Cek Mang Itok bari neuteub seukeut. Ka maona. Sedang maona ngadenge pertanyaan Mang Itok kalah kamolohok siga nu teu percaya. Lantaran memang maona teh geus apaleun pisan ari ka Gunung Galitri mah. Da puguh geus kasohor tempat nu angker kawantar loba dedemitna Gunung Galitri. Menang sajongjongan mangahuleng bae maona. Manehna jiga nu mikir ulang naker. Na bejakeun atawa ulah. Ari sabab lamun Gunung Galitri dibejakeun ku manehna sok sieun katempuhan buntut maung. Lantaran geus aya puluhna jalma nu ngajugjug Gunung Galitri tara balik deui. Nu matak maonah ge teu buru-buru ngajawab ditanya kitu teh, tapi lila-lila mah pok maonah nyarita ka Mang Itok. Heula Mang Itok, ku kuring moal bakal dibejakeun tapi jawab heula pertanyaan kuring, kalayan daria ulah dicampuran ku banyol. Ari sabab hal ieu teh kacida tak heran keur kuring mah. Ari Mang Itok, terang ti saha aya Gunung Galitri sareng naon nu diseja? Cik terangkeun heula ka kuring, susuganan kuring bisa mere pamanangan ka Mang Itok. Sakan Mang Itok ulah nepi ka panggih jeung balai, penak sareng lara, tepung lawung sareng kabingung sarta ulah nepikeun kas kasarung nyasar kan nyalampah. Sok terangkeun heula Mang Itok. Cek maonah daria naker sorot panon bener-bener jiga nu ngarasa hariwang. Mang Itok ge ari nempo kaayaan maonah kitu mah teu wani deui heureuy. Pok Mang Itok ngajawab kalayan daria naker. Daria teh serius pramitra. Waktosna ka Bujang Seep.